Genah. Mana gana enggak sana mah ulah mudu-mudu deui cicing. Oh no. Masih lain make nyendet udud. Geunah ning heuh nya. Sarwana di dinya mah deka. Hiji, dua, tilu, opat, lima, enam, tujuh. Asik. Naon Asik euy. asik naon aing keur ngitung ge. Ulah neng sia. Kabeneran yeuh. Naon kebetulan naon? Keperluan euy. Keperluan naon? Dana yeuh, dana suntikan. Dibutuh dan duit lain? Heeh. Sabaraha duit sabutuhna? Ya, kira-kira 10 juta lah. Oh, 10 juta. Cairan. Oh, alhamdulillah aing mana beuteung ge keur lapar deui. Aya kebeneran he dong. Sabaraha butuhna tadi? Nah, 10 juta lah. Sama leutik teuing atuh. 15 lah, 15. Heeh, kita nanya. Alhamdulillah. Tapi ke kudu pan ieu duitna saeutik ye. Tapina bangunna teh eta we hiji lah. Om dah. Kik. Yeuh, lama kan Itu buru atuh enggak. Heeh. Yes. Alhamdulillah menang milik ye. Buru atuh. Hijinya. Heeh. Ya. Naon kieu? Heuh pan kue, pan aing mah teu ngomong tadi tas pencairan, teu ngomong istilahna tas nyokot tibang. Banyak kue. Ya betul tengok kue aingna. Tuh. Sugan teh duit. Hah. Aing mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om lu. Alhamdulillah. Om. Kamana wae atuh di dinya Bae kesibuk ya ke luar negara wae teh. Wah, geblek ge. Jejes terus. Waduh, hayang miluan atuh. Siap diajakan. Alhamdulillah. Ada kenaon teu kenaon? Keur menghayati hirup ieu teh. Kos kitu we, den sia teh tukang nyanyi kudu menghayati segala Hadapan rupa. kumaha atuh da kudu meresapi jeung dihayati hirup mah atuh dah. Bener tapi nanya heuh. Heeh. Aduh. Tapi urang euy, muga cita-cita yeuh rencana kalaksana teu ka ayeuna. Naon kitu cita-cita mana den? Cita mah hayang mah teh jadi polisi. Aduh, dek yang teuing ngadengeun lagi. Ini nya mah Atuh arek jadi polisi kumaha den? Mana teh pagawean molor ulin atuh kumaha? justru eta polisina polisi tidur. Aduh, pagawean. Om. Teh geus nyawa useup deui wae. Oh atuh. Ada ka mana, Den? Ah biasa orang ngarek nguseup hiburan. Boga duit geus sia, geus kuseup. Oh, hostnya tapi nama mana geda. Arek nganyuk we urang atuh boga duit teh ge. Sama ngerakeun nganyuk cenah kitu. Oh tetapan kumaha deui atuh Eta yakin hiburan. eta lamun nganyuk meunang sia. Pastilah, pasti menang. Dah kumaha CDK kumaha lamun teu meunang, nya ke lauk teu meunang, hutang boga lieur. Ah, dah pasti menang yakin orang mah Om. CDK tapi nyaah CDK. Tah ayeuna kieu dek mere saran. Mere saran naon kumaha? Anu didiukan kumaha ieu naon ieu? Nyabak atuh ieu mah. Bak, ai loba laukan teu teh nya tuh. Tuh. Loba deh. Nah, CDK daripada nguseup di itu mending nguseup di dieu sia anclomkeun deukeut-deukeut. Teu meunang lauk ge tinggal nyiuk, ayeuna sia teu boga utang teu mayar. Oh, tapi namanya Geus aing balik ah. oh bener oge si Om euy. Urek lamun teu meunang hutang gede. Lah di dieu we heueuh dah. Diseupna puguh getis. Nu sorangan deh. Lain den atuh, nanya ngarokok ente kos siga nikmat deh ka Lain nikmati Om, double nikmat. Pokoknya mah rasana tiada banding, tiada tara, tiada duanya. Lebih-lebih menemukan cinta, Om, menemukan rokok itu. Malah aya da emang hiji dua gondrong mah ngarokok ge aduh ku nikmat. Tapi lamun bisa mah geus lah. Karunya kena kesehatan. Nah, gitu udah orang mah sehat. Cek dokter ge besi gering. Wah, kena paru-paru tah. Tuh, dokter didenge. Batur oge ngararokok sararehat, buktina urang oge geuning sehat. Cek urang mah kena geusaan ngarokok besi gering, deh kalau ente gering teh tega masalahna. Duh,
sok riweuh ka dekna. Wah, riweuh di mana ieu teh? Yo, Om, lamun urang teu mudud. Asa-asa kumahanya hirup teh mun diibaratkeun teh mah kos teu mangih cinta gitu. Hirup teh sendiri heuh kos ibarat lagu teh mah taman tanpa bunga tidak bersura. Aduh, teu indah. Berarti ge mulut tanpa rokok itu bagaikan taman tanpa bunga. Atuh berusah we intina mah. Kieu lah dik selaku sahib ente sakali di ngomong, geus lah ulang ngarokok eureun we eureun. Oh. Tapi kayak heula urang arek nanya heula yeuh. Kumaha carana supaya anu teu ngarokok, abeh ngarokok da hese gimana Om? Siapa bisa we ngabalikeun anak aing kita eureun, teh neangan jelema anu teu ngarokok Beh aya batur maksudna urang. Leuheung we atuh. Genah. Mana gana enggeus cenah mah ulah ngudud-ngudud deui cicing. Oh no. Masih lain make nyendet udud. Nah ning heuh nya. Sarwana di dinya mah deka. Kumaha rasana ngeunah? Nikmat ya. Segedean teh. Teruskeun nya bedeknya. Oh, atuh gae.